ya muridna nutilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun, ye Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangteuleuh mata, aya catatan-catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus. Tapi cek Tuan Syekh, aya kula mah geus teu hayang, nu penting murid kula salamet. Murid kula hayang disalametkeun. Kasalametanna kumaha? Ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka. Ha geus atuh. Cek Gusti Allah catat dina buku. Bukuna sapangdeuleuh mata. Ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah. Ieu lain buku kos kitu ya, buku maknawi. Alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta. Kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi, ente bahkan nyokot sapi. Kan beda, gubernur mawa, JBG mawa ka dieu, urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu. Jeung berikut-berikutna eta ngaranna tanda mahabbah. Aya anu mahabbah mere, aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar. Kumaha siapa eta urusanana? Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ka malaikat Malik. Aya murid kula eueuh nyasab ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Eueuh cekna alhamdulillahirabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik, geus geura ka sorga. Moal. Emang kunaon moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantap jasa geus. Boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat teh mantap. Taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tah. Boga presiden mantap seperti itu, mantap seperti mantap. Kumaha ngomongna ieu? Mantap tah. Tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya Allah. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu tita kasor ka neraka sorga moal waka. Ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka. Akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung didinya kene becek Tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kene can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah. Etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafatul uzma boga waliullah kutub auliya Tuan Syekh Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung disiksa. Sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Col teh Tuan Abdul Qadir. Deuk naonan dia? Ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir lah aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man nabiyuka Abdul Qadir kan salah ya kumahakeun Gusti? Siksa. Nah sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaikeun galon cekel ku Tuan Syekh blak
kadieukeun sia tapal kadieukeun dirambet ku Tuan Syekh Abdul Qadir sambarangan sia suknya teh bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokot hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mal bejakeun ku aing sia ka sia nah iya cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis jumat sabtu datang ka minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuan Syekh Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dia di papai unggal imah masalah nah ieu pasek ceuk ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bejakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun ya tamkisa ya tamsya batus ya batus ya nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan buah apa heulaanan heulaan siki buah apa heulaan tangkal heulaan siki apaan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mulu siki atuh heulaan siki atuh pan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki datang ka kiamat moal anggeus urusan naon eta mah urusan siki adalah roh urang urusan tangkal adalah awak urang jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mah diteruskeun asuh aing sia mangareres jasa ieu pikiranana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring hanya sakadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah masyayikh naqsabandiyah masyayikh turuq di dia halal hadir perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya nya nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikan kukuman nu penting deuleu wajahna bae nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunya sebelumna ieu maka bahagia aya kanehan nyana dek balik balon Jumat kan di dieu dek balik nya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul coba geus datang ke bandara makanya nak balik deui ka dieu lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa jeung kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain itu makan Habib tapi kan jana darah rai kita ka dieu berarti kan aya nu noel ya Haji Habib Rojak ge ditowel tadi ku jahe nirilik ya ka dieu beda toelanana nya mah jurig mah
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegeun tauhidna, tetegeun fikihna, tetegeun syariat, tetegeun thariqah, tetegeun hakikat. Aya syariah kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir, thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha de waktu ke urang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah modal kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna, dakwahna make hal. Iyalah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat, mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah, mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.